Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha barudak dararama. Mugia sadayana masih aya dina tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui sareng abdi Pak Tri Juniarto dina raraga virtual diajar bahasa Sunda. Dinten ieu urang diajar pengajaran kagenep nyaeta miara lingkungan. Dina bab ieu bakal aya materi ngenaan sajak. Nah, Bapak bade ngajelaskeun naon eta sajak teh. Sajak nyaeta sastra wangun ugeran atau puisi anu teu kauger ku patokan-patokan. Dina maca sajak aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun, nyaeta lafal, intonasi, jeung cara ngajiwaan eusi sajak. Unsur-unsur sajak teh nyaeta pikiran, rasa, gaya, jeung maksud. Bapak jelaskeun nya naon wae unsur-unsur sajak teh. Yang pertama, pikiran. Nyaeta pikiran pangarang nu nyangkaruk dina jiwana. Dikedakeun ngaliwatan karanganana. Anu kadua aya rasa, nyaeta rasa panyajak anu dikedakeun dina sajakna. Bisa rasa waas, bungah, sumanget, ambek, atawa cecep. Nu katilu aya gaya, nyaeta gaya panyajak anu ditepikeun dina sajakna. Bisa humoris, realistis, kritis, romantis, atawa mika cinta ka lemah caina. Teras nu kaopat aya maksud. Sok disebut oge amanat, nyaeta maksud anu hayang ditepikeun ku panyajak. Aya pancen kanggo hidup, pancena nyaeta naon pengertian sajak jeung naon wae unsur sajak. Hidup tulis di buku tulis, tuluy foto ku hidup langsung uploadnya ke Google Classroom. Cekap sakitu wae pembelajaran ti Bapak. Mugia hidup tiasa ngartosnya. Tong hilap hidup kedah rajin belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat. Semoga pandemi ieu cepat berakhir. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.